Jalan-jalan mang ngeunaheun jalan menila lemas aduh. Aku pan ieu ge mamang keur nempuan jalan ieu Heeh, mang mamang keur naon di dieu? Keur nempuan jalan itu nepikeun ka ditu. Alhamdulillah mangnya. Pikir-pikir, nah ceuk aya motor anu kikituan. Ngareunah jalan mang meni aduh meni lalu cir kieu mang. Jalan ayeuna mah eueuh anu rusak. Aduh nu butut ayeuna mah. Alhamdulillah mang. Meni klaser mang. Ieu teh keur zaman Pak Herdiat. Ieu teh Jadi bupati ieu teh. Pak Herdiat nu kamari jadi bupati ayeuna jadi bupati deui. Eta, ieu teh keur zaman Pak Herdiat jalan ieu teh. Oh, dipikeun ka ditu teh. Tuh udah meni hampir kabeh atuh mang di Ciamis. Malahan mah ayeuna teh Ciamis geus meunang deui penghargaan. Ih, alhamdulillah. Sanasional. Penghargaan naon? Di Kementerian PUPR. Tuh mang batur ge tinggal di glaser mang Ningareunah atuh. Ayeuna teh Ciamis teh Kabupaten Ciamis teh meunang penghargaan juara kahiji. Juara naon mang? Hae tentang ayeuna masalah jalan. Ayeuna teh PUPR. Malahan mah piagamna ogenan eta di Kementerian PUPR. Saha nu ka ditu narimana mang? Kepala Dinas PUPR, Aopik. Aopik Gumelar. Ih, atuh kuring ge apal eta mamang. Jadi itu mawana jadi Jakarta. Ih, alhamdulillah tuh mangnya. Mantakna urang kudu nganuhunkeun ka pamarentah teh. Mang syukur alhamdulillahnya. Baheula teh di mangsa Pak Herdiat ieu teh. Heeh mangnya. Tuh ningeunah tinggal glaser mang aduh. Alhamdulillahnya Zaman Pak Herdiat teh baheula. Atuh mang dituluykeun ayeuna. Ayeuna teh. Heeh. Atuh kuring rek jalan-jalan deui mang. Jalan-jalan mah bisa. Seng. Kan ulah nepikeun ka kikituan. Atuh da ngareunah. Lain ku masalah ngareunah Kang. Urang teh selaku masyarakat kudu bisa ngarumat ieu jalan. Mang, urang ngilu ngarumat lah. Iya. Hampura atuh mang urang jalan-jalan biasa we lah. Nya, heeh. Kade hati-hati Kang nya. Nya mang. Mamang di dieu keur ngarumat sarua. Keur nempuan we bisi bala, bisi rusak kumaha gitu. Nya siap mang, siap mang. Atuh Kang nya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Ari barudak ngora, heueuh lah. Mamang mah ngadoakeun teh sing salalamet di jalan, ayeuna jalan geus alus, sing bisa ngamangpaatkeun, sing bisa ngarumatna. Keun rek jalan mah. Da ieu teh jalan teh pikeun masyarakat kabeh ogenan. Kadeudeuh ti pamarentah. Keun sing salalamet.